RT hiji, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5. Lah itu mah Mbak. RT hiji teh sahanya. Oh, Abah Ucen, Abah Ucen, terus Nini Kemet, tuluy Kernawan Kang? Iya mantuan RT kamari si RT nitahakang bang mantuankeun cenah ieu nanti jang daftaran zakat fitrah. Oh, suganjang pembagian. Pembagian nah pan itu yang harapan lebaran bulan zakat fitrah pembagian hayo karena biasa bagian sih eta mah Dibantuan moal Kang ku abi. ya harus dibantuan mah kieu lah nyai mah nyusun ieu we anu nah kertas ieu lah nah buku ieu ke nyai nontonnya nyai pangurutkeun jompo anu aya di RT urang lah ulah kabehnya keun anu sasana ku akang jadi nyai mah pangurutkeun jompo anu aya di RT urang tinu pangkolotna nepi pangorana ya Embung atuh Akang. nah embung kapan biah yang mantuan Nya embung ari dititah ngurut mah atuh capek. Komo ieu titah ngurut sa RT. Kumaha leungeun abi. Beureuh teu bareuh mah. lain ngurut eta nyi lain ngurut meuseuh. Terus naon atuh bieu kan cek Akang dititah ngurut. Maksud ngurut teh ikan aya daftar ngaran-ngaran ya nya ngaran-ngaran jompo si A si B si C si D itunya sa RT teh tah kudu kunya teh diurut lain diurut atuh disusun Oh. ditulis-tuliskeun ngaranna hiji-hiji si A si B si C tah ti mimiti anu pangkolotna nepi kanu pangorana gitu sa RT lah teu loba sa RT mah Ari anu pangorana disusuna ti umur sabaraha tahun? nya kumaha jelemana jadi kan jompo mah saeutik tanyaan we da aya datang itu aja si A umurna 70 maksudnya si B umurna 80 berarti nu 80 heula gitu da apa umur nu pangorana sabaraha ge kepanggih Kumaha ke lamun anu jompona teh boga pamajikan nu ngorajeng nu kolot Kang? Tah anu kunyai di asupkeun teh nu mana heula nu disusunana teh? nya nu pangkolotna heula Nu pangkolotna heula. Kumaha lamun anu pangkolotna teh heg umurna teh ngora? Berarti meureun kunyai nu dipaneuri nya ditulisna. henteu nyi aduh nyari lieur maksudna anu kolotna heula gitu anu umurna kolot nu ditulis teh terus nu ngorana gitu Akang eta teh kan kitu nya kumaha lamun anu kolotna teh umurna ngora keneh. nya anu pangkolotna aduh mari teh nu pangkolot pamajikan ngora pamajikan kolot kayaknya lieur we henteu nya maksudna teh umur nama tanya lamun pamajikan kolot leuwih ngora berarti nu kolotna nu pangkolotna saha pangkolotna Nah jadi lieur kieu Kang. Moal jadi mantuanana. Nyai mah mantuan doa we di tukang lah. si eta anas ngajelaskeun sampai capek anya dipuyeng pamajikan kolot pamajikan ngora nu pamajikan kolot pamajikan ngora anu ngora teh leuwih kolot pamajikan kolot pamajikan ngora anu ngorana leuwih kolot berarti nu kolot heula kolot pamajikan anu kolot nyi nu pangheulana nu ngora ieu Nya bener cek nyai. aing jadi pohon deui mana bieu teh gara-gara pamajikan kolot jeung ngora ieu mah jadi pamajikan aduh aing itu salah
Abah Uyun, Abah Asep. Aing poho sadeu ieu teh nya. Gara-gara pamajikan kolot. Gede ieu. Aduh, belum sewa ya. Geus Kang, ngurut teh. Acan nyi lah, kita capek lah. Kada we, lieur. Nya nya atuh Akang pasti capek ari ngurut mah. Komode ieu ngurut sa RT. Saha nu sanggupeun. Ay balik di kadinya. Lain ngurut nyi, nyusun, lain ngurut. Ngurut mah kan kita sanggup atuh. Pan geus dibejan tadi ge nyusun lain ngurut. Geus ieu nyusun jakat fitrah eta teh jakat fitrah teh geus beres. Nya acan. Karak sawareh lah. Ge sakieu ge lumayan tuh geus disusun anu menang jakat fitrah anu menang jakat fitrah engke jeung anu pokona warga sa RT jeung sa RW lah. Gitu. Ari urang geus jakat Kang. Ya geus atuh, kana anu kitu mah rikat akang mah langsung geus beres di jakatan kabeh ge. Ari si Mul Nges, Nyai, Akang, si Mo, si Mas, si Bapak, kabeh ku Akang geus di jakatan. Cik ningali Kang leungeun. Nah, neng. Mana geuning Akang mah eueuh cirian ungu bulao. Ciri naon? Kan lamun anu geus jakat mah sok dicirian Kang, jadi apal. Urang teh geus jakat. Si eta. Di mana anu geus jakat di cirian bulao pas pemilihan wae aya Nyai. Keterangan denge. Aneh. Apanan ameh apal Kang, batur teh urang teh geus jakat. Teu kudu nyi, teu kudu make ciri make bulao pas pemilihan, urang geus jakat atau henteuna. Aya urusan jakat mah urusan masing-masing eta mah. Teu kudu dicirian ngasangkan apa, eta mah urusan keyakinan sorangan, ibadah sorangan. Masing teh jakat ge sebenarnya teu masalah, eta mah urusan masing-masing. Teu kudu dicirian. Ngan meureun lamun teu jakat, meureun moal pati sah ibadahna kitu. Anu make ciri ieu sakarang ngadenge akan gitu mah. Aya we kitu. Ingat teh gara-gara pemilihan kamari serangan pajar gagah itu nya. Jadi inget karena pemilihan. Aneh lah, biasa masuk di cirian. Nah, ieu teu di cirian. Aneh, didinya anu aneh. Di mana ya jakat? Di cirian atuh. Anu make ciri iya sekarang ngadenge akan gitu mah. Aya we gitu. Ingat teh gara-gara pemilihan kamari serangan pajar gagah itu nya. Jadi inget karena pemilihan. Aneh lah, biasa masuk di cirian. Nah, ieu teu di cirian. Aneh, didinya anu aneh. Di mana ya jakat? Di cirian atuh. Oh deui teh. Hari kamari urang jakat ku beas apa ku duit Kang? Nya ku beas, da duit mah teu boga, ayeuna beas jadi ku beas ku Akang jakat mah. Kunaon henteu ku duit? Ya kapan teu boga duit nih, jadi ku beas jakatna, lamun boga duit teu ku duit. Emang ku duit bisa? Nya bisa, mata aya pilihan ge, kan dina eta ge disebutkeun ku Ustaz teh bisa ku duit, bisa ku jakat. Meureun duitna teh sarua jeung bisa ku jakat, bisa ku beas. Ngan duitna teh seharga beas gitu. Bukan urang mah bogana beas, boga duit jadi agama ku beas gitu. Aya keneh beas itu tuh. Lamun ku duit, kunaon atuh si beasna henteu dijual heula Kang? Kapan geus aya beas nih, jang naon dijual heula. Naon dijual menangkeun duit sangkan jakatna ku duit, pan geus boga aya beas geus ku beas teh bisa ieu. Heeh, kan si beasna teh dijual heula Kang, tah si duitna dipake jakat. Kapan geus ku beas pilihanna dua nyi, duit atau beas. Ai kira-kira geus aya beas mah nya geus ku beas. Ngan meureun beasna teh
kudu nu beas nusuk di dahar sapopoe. Kabener kan urang make beas eta di dahar teh. Perasaan da abi mah sapopoe ngedahar sangu lain ngedahar beas Kang. Maksudnya kieu nyi, heueuh dahar mah sangu. Tapi kan sangu teu beas. Beas diasakeun we jadi sangu karak di dahar gitu. Jadi nu dijakatkeun teh beas anu sok di sangu nya. Maksudnya beas sok di sangu sapopoe gitu. Nya berarti meureunana ogenan nu di dahar teh da sangu lain beas. Heueuh kan anu dijakatkeun mah beas, ning mah nya sanguna. Aneh iya mah. Wah, asmun ngajakatkeun sangu mun teu dalahar panitiana. Kita minta ieu gepukna mana, sambalna mana, halapna mana. Lieur mending beres deui we ka dapur ah. Lieur manehna nu lieur. Di mana jakat ku sangu? Karek ibu beas. Paling nu sangu mah ngirim jang konsumsi panitia karek ku sangu. Ieu mah aya wae. Hayang ku duit, jual heula beas. Geus bogo aya beas. Ting aku beas non hesena. Nya kudu mah jual heula. Leuheung lamun non teh mahal beasna. Duitna doon gede gitu. Duit mah sakitu ketang teu gede. Aing. Geus poho deui wae. Aduh, kaslang ieu si Iroh. Nepi mana bieu teh atuh? Abah saha euy? Abah. Aing di kamar ieu mana kena di CRT we nyusunna lah bari buka di ditu. Erek ka mana eta burit-burit tareh magrib atuh mah? Nah, eka RT aya obroleun perihal ieu naon zakat fitrah. Kunaon kitu kumaha? Nya kitu nyusun aduh kitu naon. Nyusun naon anu menang zakat fitrah terus anu zakat fitrah gitu. Di imah malah riut ku si Iroh aing kadon teu beres-beres urang pan. Mantuan di dinya. Hayu erek mantuan kumaha kitu? Tah kieu ai tadi si Iroh mah nya hayangan mantuan si eta teh. Cek saya teh kieu. Ya, nyi lamun bener rek mantuan, sok ieu tah daftarannya pangurutkeun jompo sa RT teu sanggupeun geura. Aduh, padahal gampang gitu wae meneh. Teu bisa. Oh, si Biro teh sanggupeun? Heeh. Nya boro-boro si Biro atuh abi teu sanggup. Kita ngurut jompo sa RT mah Teu sanggup kumaha? kan apal meureun abi mah tara biasa ngurut jebana geus sieun nyalahan ngurut ke teh kalah jadi misalah ka saha minta tanggung jawab. Junet geuning sarwana lain ngurut kitu. Maksud ngurut teh nyusun jompo gitu lain ngurut mesel gitu. Oh, nyusun berarti si jompo teh disusun gitu, ditumpuk gitu. Cuma lain disusun gitu, eta teh jelema atuh mah nya jelema di kitu kos asin. ngaran nyusun. Nyusun teh artina teh ngaranna hungku, ngaranna disusun. Si A, si B, si C, si D kitu disusun teh, diurutkeun, disusun tinu kolot kanu ngora. Itu Diurutkeun, disusun. Hari nu ngora pangluhurna panghandapna. Nu ngora panghandapna. Oh, da karunya meureunnya katinihan. Jadi nu kolot di luhur Karunya kumaha di dinya? pan panghandapna nu ngora. Ngaran hungkul lain jelemana. Aduh, aing eueuh nu balik ieu mah. Geus lah teu kudu mantuan geus ku amang sorangan ka RT. Geus ah. Kumaha sebenarnya ngarti lieur. Lah ayeuna urang teh tarucingan we. Kamu Sok nah lah hari bisa mah. yo lamun taraweh imamna make
Kela ulah kasuri atuh acan taturuh cenah oge. Lamun taraweh emang imamna kopiah butut, makmumna kopiah alus, tarawehna sah tah henteu. Ya sah atuh baring ge ulah mawa eta ulah mawa masalah alus jeung bututna jiga nu Ngaledek ngaledek kopiah alus butut tah henteu na mangkok mah sah teh tarawehna. nya sah Aya cek maneh mul, sah teu? Naon sih bieu teh? Ieu mah teu ngadengekeun. Lamun taraweh imamna kopiah butut, makmumna kopiah alus, sah teu tarawehna? Nyasa atuh Gi, da teu dipermasalahkeun ari kopiah mah, ulah kadang-kadang kopiah butut jeung kopiah alus. Nya henteu atuh. Mah nya sok imamna kopiah butut, kopiah hungkul, makmumna kopiah aralus. Mun nya nu taraweh teh kopiah hungkulnya. Henteu atuh. ya Sok pikir-pikir. kopiah ngajajar meureun Nya nya kopiah ngajajar nah. oh jelema Ulah dihareup imam nu butut, tukang mau nu aralus kopiah hungkul ngajajarnya. Atuh sah atuh. Ngarti teu mu? Teu ngarti ah. Ngarti mah? Sanes emul abi mah. sanes bari nage sanu nanya maneh mul Itu maneh ngomong ge apal maneh teh moal. Kemana maneh? Tati ya Gi, tas taraweh. taraweh di mana Taraweh tadi di RT 5. Sing bener taraweh teu moal. Taraweh atuh. maknya kikieuan taraweh Kapan ieu mah? Ya imah heula urang tadi. ya Sing bener taraweh teu moal. Mun nya taraweh kikituan, Taraweh Gi, bener urang mah. ngobrol itu taraweh maknya taraweh kieu minimal mawa sarung atuh geus taraweh mah. Kapan geus ditunda? Pokok maneh mah teh tarawehnya. taraweh di dieu oge mul lega atuh nih jauh-jauh teuing taraweh di RT 5 Itu naon atuh? Sing bener moal taraweh teh ta maneh teh. heeh batur mah taraweh mah Nya taraweh kikituannya taraweh meureun maneh mah. naon ya teh mang sih mul geura batur Parasea mah di jalan. taraweh mul Bebeja namang taraweh, namunnya taraweh teh anak itu juga ekmen bal eta mah. Iya geus. Atuh mul taraweh geura mah teh tarekan tahun mang sekali mah ya taraweh teh wajib sanajan sunat oge kudu taraweh mah Wajib kos sunat. Hari amang tarawehnya beda we make kolor. taraweh taraweh di mana mang Junaid gitu ningali Taraweh di mana Mang di Junet? masjid itu. Bener ah teh ninggalinya anya. ningali mang Junaid Tadi terek taraweh nah teh ka masjid teh balubar Sama atuh kana itu taraweh eta mah. serot dan geus diniatan pan balik digawe heula cara balik. yakin si amang ya Aduh, alhamdulillah. Buka geus, taraweh geus, tinggal naon? Tinggal istirahat makanya Ada sinya itu golehean lah, capeun meureun. Jukan sahur bisi kaberangan. Nelpon we kieu. Baturan. Halo, kumaha kieu we sehat alhamdulillah. Kumaha enon ya. Wah, jika mau bisa, ayeuna mah. Sarila bulan puasa mah uing mau bisa keluar, iya ngopi peuting, Kapan apa sorangan lah, aya bulan puasa mah nya buka, taraweh. Tah, balik taraweh teh urang kan sok tadarus deui nya, tadarus teh nepi ka ieu, nepi ka sahur. Jadi mah bisa ngopi bada isya mah, ting lamun isukan bada lohor mah. Nyalah bada lohor nya.
Oke, siap. Nah, tungguan. Aduh. Benar lohor. Kapan puasanya Bel. Oh, kan tutup puasa ya. Ya, telepon aja, Bang. Oh, rasanya dan puasa. Aduh, untung gak keburu ingat. Aduh, sekayang siri kejadian bulan puasa teh. Aya we. Tapi kamari mah aya nu aneh. Aneh pisan. Pas Jumaahannya. Kuing teh Jumaahan. Biasa ya datang Jumaahan teh kan jam 11 nya. Jam 11. Kuing teh geseg, geus suhud datang ke masjid. Geus mandi, geus bebersih lah. Bulan puasa, lumayan kan pahalana gede. Ini lah masjid. Gitu masjid, sholat sunatnya, gek yuk, nanti ngawirid. Dah, tekmu silila. Nah, itu jojo di toel ku gigireun teh nya. Ya, di toel teh, teh. Nah, kadangnya komat sih, komat. Kaget ulin teh nya. Nah, Jumaahan teh kieu. Tara tisasari, kada gek, bisa langsung komat langsung sholat. Ada geus komatnya, orang tinggaluan we. Nangtung sholat kita. Sholat eta sapanjang sholat nu ngaranna teu husuk, keur biasana teu husuknya. Ieu begitu husuk gitu. Bermikir itu kunaon gitu. Cara biasana sholat Jumaah teh kieu teh di dieu mah. Khutbah naon geura. Aneh. Sholat. Ya geus beres sholat. Salam ya doa orang teh. Nanya kan gigireun teh tadi napake bapak ka bener. Beri ngarewos tanya bisa kadengan ku batur era. Pak cete. Nanya cete Jumaahan ayeuna mah di kieu. Ih kumaha cenah Jang? Nya kieu. Abdi na megegek cenah langsung komat. Nah, ngadon seuri si baturnya. Seuri bari ngomong ka sedek kieu. Jang cenah. Oke deui lamun Jumaahan sakalian cenah mau bantal jeung simut. Suruhnya si bapak itu ngomong gitu lah. Mana Jumaahan mau bantal jeung simut terus naik sare wae. Aneh karena ada orang Jumaahan gitu kan. Ting pada bulan puasa atau kumaha gitu nya. Jadi kumaha ting apa? Aya we kejadian tapi kenal gitu. Terus aya deui tah pembaturan ngadongeng. Cenah kade cenah mang bulan puasa sih bulan puasa cenah tapi loba lah jelema anu jarahat mah cenah nu ngamanfaatkeun keayaan nya ka jurungkup ngabutuh geus poek cenah. Nah, cenah maksudna poek kumaha? Nya cenah babaturan dulurna cenah. Dulurna naik angkot, awewe dulurna. Naon teh. Terus di jalan teh aya cenah lalaki duaan asup kana angkot kebenaran jero angkot teh ngan aya si awewe eta dulurna nya sorangan jeung dua eta nu asup gitu nya. Tah, sepi pan angkot teh nya. Pas di jalan anu sepi cenah. Eta cenah ditodong tah si awewe teh dulurna nya ku dua lalaki eta HP dibawanya, perhiasan anu non dipake dicokot. Kabur dah duaan. Terus babaturan ngomong kieu ka saya teh cenah. Kada cenah mang ayeuna mah loba jelema nu jarahat anu beki ganas. Beki ganas teh. Kela. Kapan tadi ngadongengna teh mana teh si nu dua anak laki eta teh nyokot HP jeung perhiasan. Nah beki ganas. Aneh. Ganas mah murah meureun. Apa yang sabarahan teh sabanding kakek. Ganas mah loba kita tuh di kebun aya ganas. Kira-kira hayang ganas mah teu kudu nanti nodong awewe di angkot ka dieu hayang ganas mah diberek ku urang lah naon. Teu kaharti. Gitu tah. Ting pada puasa teu kumaha teu apalah. Aya wae. Dasar. Pikeun sabar we. Aduh. Naon deui nya ek dahar itu. Pareng keneh. Jadi tes buka dengan syukurnya mencai haneut teh yang bala-bala dah wareg.